semiskin-miskina aing can pernah aing ngahakan hak batur, nyokot hak batur, komo deui mau hak batur. Baledag. Ye, jelema anu teu kaot ningali batur bobogaan, tatangga meuli itu meuli ieu, der tiba baranting nurutan melaan unjang injem kan itu kan ieu. Eta jelema keur leutikna minang teuing di poe. Bener teh. Baladageun. Ye, di zaman ayeuna mah kudu pinter neangat duit. Nu dilobakeun mah duit. Da zaman ayeuna mah tong boroning jeung batur. Jeung dulur ge maneh teu boga duit, lieur ibarat maneh sangu sesa. Diremehkeun. Bener teu. Baladageun. Turunkeun nada bicara maneh teh. Tong luhur-luhur teuing, bisi dituar ku aing. Baladageun. Lieur-lieur ku sorangan, ripuh-ripuh ku sorangan, capek-capek ku sorangan. Matakna lamun hirup masih kene lieur, masih kene ripuh, ulah sok adigung ka batur. Baladageun. Jeung urang mah ulah hariwang, boga milik urang bakal ngabagi, urang keur teu boga moal nyusakeun. Urang mah lain tipe jelema pelit, komo deui itunan. Baladageun. Lamun teu mampu ngabedakeun katanya jeung nyatanya, ulah sok nganilai batur goreng. Sakirana teh nyahona naon, jempek. Baladageun. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan dikagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain eudeuk klarifikasi. Baladageun. Ye, Kardun, kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh. Diajak susah bisa, diajak ngalah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa. Tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladageun. Dengekeun Urmi, lain teh nyaho kana gaya, lain teh nyaho kana fashion. Kudu inget cek bapak aing, lamun sangsara ulah loba gaya. Tapi daya aing mah resep ieu kana gaya-gaya mah. Gaya miring, gaya nangkuban, gaya dijenggut, gaya cokor ka luhur. Eta gaya aing sapopoe mah. Baladageun. Zaman ayeuna mah ulah loba mikirkeun perasaan batur. Simpel we, anu bager-bageran deui, anu munafik hakan balik. Baladageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana. Ari sakirana beungkarna maneh jeung saukur hasil warisan mah. Baladageun. Ye, jelema anu gableg hutang mah cek aing mah jelema cager. Ngan lamun cager hutangna dibayar. Ulah cara keur nginjemna, ari keur nginjemna eling, tempo ditagih edan. Pan ciga kasurupan kuda demit, kuririwa, kuda rewo, sagala aya ieu. Galakna oge alabatan tinu ngahutangkeun. Kan geus kieu eta teh. Bener teh. Baladageun. Ye, ontohon. Pan geus dibejaan, cek aing ge milih awewe mah kudu nu beda. Ulah nu sarua, ulah ngomong sangeunahna nyebutkeun awewe kabeh mah sarua. Matakna naon ge lamun milih awewe teh buka mata, lain buka calana. Bener teu. Baladageun. Kumaha Lur? Hirup di handap. Capek. Matakna lamun keur hirup di luhur, ulah sangeunahna ka batur, komo ka dulur. Karasanya ayeuna mah kusorangan. Hakan we ta. Ari hirup hayang tenang, boga badan hayang sehat, ari gableg pikiran dipake mikiran batur. Kabeh hate panasan ku rejeki batur. Hirupna sapopoe loba nguruskeun hirup batur. Sehat batin pikiran kumaha, aya loba iri dengki wae ka batur mah. Baladageun. Hakan.
Akrab nak maneh jeung babaturan, sadeket nak maneh jeung babaturan, tempo maneh geus teu nguntungkeun, aya waktuna maneh bakal digorengkeun. Bener teu? Baladageun. Ngeri besti babaturan zaman ayeuna mah. Urang nyieun status, urang nyieun video, aya wae anu laporan, anu screenshot. Heueuh, aya babaturan anu kitu teh, anu pura screenshot status batur, anu pura ieu ngalaporkeun batur. Aya ieu. Si eta. Heeh, si eta anu sok kitu teh, tukang adu domba. Yai. Kunaon? Ngarasa. Ari jadi salaki ulah sok ngabohongan kanu jadi pamajikan. Lamun maneh bohong ka pamajikan, ke rezeki maneh anu hese. Barina ge yeuh pamajikan maneh teh ngurus maneh, ngurus anak maneh, ngurus imah. Pagaweana sapopoe teh lain saukur gogoleran, lain saukur dungkak bengkak. Kapan osok ngalayanan maneh nggak penting. Yeuh pamajikan teh teu cicing di imah teh. Sasapu, gegerok, ngepel. Pan eta teh ngurus maneh nggak poe teh. Jeung ulah osok hitungan, da pamajikan mah lamun salaki hitungan mending milih keneh jadi babu. Puguk-puguk gajina katempat. Baldageun. Ulah era boga salaki hideung jeung goreng patut. Penting mah daek usaha. Daripada boga lalaki kasep tapi mumul usaha. Ripuh besti. Baldageun. Ulah sok nyimpen kabohongan. Kusabab naon? Sabau-bauna bangke sanajan ditutupan rampet, isuk pageto ge bakal kaambeung. Paham? Baledageun. Gablek babaturan, abongnya gablek kodam juri. Tepuguh-puguh, tepuguh dosana, tepuguh masalahna. Aing ujug-ujug diblokir. Tepuguh naon masalahna? Ciga juri jarian wae, ujug-ujug ngaleungit, hilang tanpa kabar, hilang tanpa pesan. Baladageun. Pan geus diomongkeun. Lamun hirup hayang tenang pikiran, senang hate, ulah sok nguruskeun hirup batur. Lah ieu mah maneh mah resep ngomongkeun batur, resep ngagogoreng batur, resep pipilweun kana urusan batur. Aya tatangga anu pasea ditemboan, didenge-dengekeun, naon paseana, masalahna naon? Aya tatangga anu susah teu boga duit, teu boga beas, milu diweuk pajarkeun teh. Pantes si eta mah teu boga duit jeung teu boga beas oge, dalu minjeman duit ka bank keliling. Eudeuh hirup tenang kumaha, ali robah hirup nguruskeun batur mah. Lamun hayang tenang jeung senang, ulah sok milu pipilweun batur. Insyaallah tenang di akhirat jeung tenang di dunya. Ari hayo we milu pipilweun urusan batur mah, setruk sia teh nu aya moal lila deui oge. Baladageun. Tong ngajarkeun sikap aing sing bener. Ajarkeun mah sungut sorangan, meh teu loba teuing komen goreng ka batur. Baladageun.